Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aing kita ngomong gerak aduh aing geus eta masih anjing tidak. Sampurasun dulur. Jadi ayeuna orang geus beres 17-an acara panitia erek ayakeun. Agus nggak eta beas kae lah itu tuh. Bagian nya mana? Erek ayakeun ngaliwat syukuran tadi acara geus diselenggarakeun dengan lancar. Yo. Erek kumaha erek naon? Non? Kat anjing ngomong aing. Sebel kat. Oke guys, jadi ayeuna orang tadi geus beresnya acara 17-an. Orang aya acara jeung panitia penyelenggara erek ayakeun ngaliwat. Geng cenah ieu. Lagi anjir, hadeuh jeung hayam. Hayam menang. Naon teh Gus? Menang lomba. Acara lomba menang hayam. Patir hayam lagi ieu. Hayam menang muncit. Lain menang muncit ah. Pokoknya A few moments later. Terjadi insiden, jadi pas orang nyeun klasemen gitu lampu ngejepret hiburan. Tapi dan naon ayeuna jadi orang rek ngaliwatnya jadi tuturkeun we acara orang ayeuna jeung panitia penyelenggara. Oke guys. Guys. Ya panitia hungkul nu tadi ngiluan jangan nih panitia dadakan ya mah calo nip nip Bro. ayo jeung daging ayam di tangan jangjangna hiji jangjangna tunggetna tutu nih Hah? tutu Ya tuh guys. Santai guys. asing lemu nih Tumbarnya pada lalajlok, guys. rajlok Jangan, bro. Berterasok. udah diuyahan You. Heeh. You. Oh itu itu mah ada yang aneh pantos iya cuman terus profesional. Nah, tadi cabai rawit nih. Cabean, bro, asupkeun. Pedas, Pak. Tong cabai aneh bisi Sambal. Hanya mau mah beda deui. Enak tadi lah dia. Nah, dengan cabai nak. Alah, resep dapur. Mahal sih cabai, bro. Wah, ini mah yakin pedas ucapan Kiraman mantan. ku. Nah, edan. Ayo sayangna di pipi paragina. udah lada hidup ini Iya. jangan pakai cabai Oh, Buat. Ada enak. Pedas ucapan mantan. anjir boga mantan nih sa Manusia dalam ingatan. Emang mungkin mantan. Mendalam tuh. Masih enak. Agus nah ulah kitu Gus mah Abi jomblo promosi ga bagi para kaum wanita inilah Ih, dikasih idoi bisa hidup. itu tega guys iya tinggal di presto iya nggak orang daguan heula 1,5 jam Terus ada cus. kayak disada kos juga apa kue kutu baheula mah ti dieu tut asa hayang kue kutu iya contoh yang tidak benar aya gespernya make tali rapia alah anip nanaunan maneh ieu Darurat. Itu pakai spare aing mana? Aing di Jakarta ge make tali sepatu. Kan ada sepatu. Anak zaman now ini ada tali sepatu. anjir coba ieu naon ieu selete Duk sekali naik. lain. Pakai sarung jok mah deket kana mobil. Baru yang jok mobil. Lanjut kana Mata usaha sih mah napak wae. Napak tuh. Napak. Mula muka anu kotor mah dijak napak kieu. Udah kenal aja. ngebleye aja Lagi orang profesi ngalayakan. Nyangsang. Nyangsang we duit teh. bener Gus Ini kena Chinese. si lokal Enak. Enak Enak sih. deui.
Muka ya nah. Amin lah, mudah-mudahan. Muka baju, muka celana. Pemandangan batu, kalau pemandangan mantan, anjing. Si Anis ke mantan dewa. Bisa dah. Aku berat ayeuna. Ini senyap yang baik. Ulang ingat-ingat mantan nih, euy. Ada sih ingat-ingat mantul. Ngan. Kaingetan ya. Ngelebat. Di teh pas burung perkutut muter. Tamu sudah menjadi cerukil. Bener. Sa. Sa nih. Hah? Mang Dudung. Oh, heeh. Anjir, mana? Oh, Kedekatan nah. edan. Gitu jadi edan. Luar negeri ge akadari nah. Ayo nama kieu we, sabot ngadaguan di wat urang ngopi heula heuh. Kopi teh nyata. Buat. Kopi nya kopi teh. Oh, kata-kata deui deh. Ngadu dulu. Udud atuh udud. Udud atuh udud. Udud, artinya udud teh urusan dunia, urusan duit. Jadi mana ya uang duit? Udud heula gitu. Benar kan, Bos? Anjing. Yang buka udud. Iya. Bukan duit gitu. Bukan duit, belum biar deh. Jadi yang mana yang bukan duit? Ya gawe ini mah. Nah, Bukan ah. Kalau tenang. Orang buka lah. Tong nengeng nih. Jadi seuti. Nongeng gitu. Nih, ulah sok ulin dina semak-semak belukar. Ulah dicabut nih kutang di Gusti. Nih mana teh nyebut nih Pak. Berarti kelas 5 sisanya kelas 1. Oh, Heeh. marane kelas 1. Orang kelas 1. Chandra, si Rudi. Heeh. Angkatanna. Kemudian Saluhureun saangkatan. Urang dian mah, Bro. Jeung urang katang. Urang. Jeung urang. Sedikit Si Dian mah jeung urang nih. Dian. Itu Devi, Chandra. Padinya nya tengah semuanya gitu. Gua juga usian orang ayeuna. Tapi biarlah. Tong dikereut deui nih mah. Astagfirullah enak. Buat video enak. Tinggal mencari pasangan, Gus. Si Eno umurnya 20 tahun. Video 2. Urang mah kakara kamari KTP teh. 22 Januari. Nis beres ya tate. Mukanya. Aneh. Gua dicoba ini betul. Sih. Garam. Misalnya orang Madura. Madura bisa parung gitu kan. Sate. Oh, ini ribet. Gas. Lem Budiman. Orang Budiman sih lah. Ini. Asup padinya dikokap. Jadi ngesasak Bos ya. Enggak, ini mau nyobain dulu. Takutnya ntar lihat, saya lihat itu apa. Lihat itu apa? Aku gak tahu lihat itu apa. Ini bisa digegel nih. Itu mah kayak hulu. Bukan. Apa? Belum. Beheng. Oh, beheng. Beheng itu apa sih? Ngepluk wae. Yes. Ngopi day. Kudu day, Samsu day, 2 kilo opat. Day. Chef Juna. Kita mencoba ya merasakan. Chef Juna sedang merasakan Pas masuk ke lidah apa langsung ke leher. langsung ke korok. Bagaimana rasanya? Asin, manis, pahit? Apa ada rasa yang tertinggal? Mungkin ini ada rasa yang terpendam. Siap. Jasa alik lah. Guys, jadi liwat nangis asak tuh. Udah jangan bina. Tapi itu kan tuh. Chef Juna. Tapi jomblo. Anjing. Gitu kan. Abi Adam.
Abi Adam, Adam. Oh, Idris. Adam Idris. Nyamal. Sambal Orang bala Ciledug. Ditunjuk ya, Hah? ditunjuk kan? Kamu ditunjuk kenapa? Gimana? Maksudnya Ceker naon? Ceker mah. Ceker. Rasa sedap. Lapar dua sedap. Ajek. Alah. arek tungin ra. Enak ya arek Ulah ini bahaya sama tungil. Gila. Jadi ayeuna liwat geus asa keueuh. Kurang rek dar heula jeung panitia-panitia tadi ngiruan 17-an jeung hayam di kekeb. Hayam kekeb. Sepna geus ieu. Iya, Chef Juna. Oh, ambil lawan setar ieu. Oh, Chef Juna atas mil nah, mana geus